Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda, lawungan dinten ayeuna aya materi ngeunaan carita wayang. Sateu acana aya nu kantos uninga naon ari carita wayang teh? Upami teu acan, hayu urang sami-sami diajar dina lawungan dinten ayeuna. Mangga tataharkeun sagala rupina, sanggeus sayaga hayu urang kawitan. Wangenan carita wayang. Aya nu emut keneh, wangenan teh naon nya? Wangenan sarua hartina dina bahasa Indonesia mah jeung definisi atawa pengertian. Tah, carita wayang nyaeta carita anu dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Carita wayang teh asalna ti India. Asup ka urang mareng jeung asupna agama Hindu, terus mekar jeung nerekab nepi ka kiwari. Tangtu bae aya nu nambahan jeung aya nu ngurangan. Boh tina caritana, boh tokoh-tokohna, boh tempatna, jeung sajabana. Di urang mah carita wayang teh umumna nyebar ngaliwatan pagelaran wayang golek. Papadaning kitu, aya sawatara buku atawa karangan anu nuliskeun deui carita wayang, boh mangrupa novel, carita pondok atawa minang oge disebut carpon, dangding, boh wawacan. Anu eusi caritana biasana mah sempalan tina carita wayang. Sakumaha anu dicaritakeun tadi, yen carita wayang teh nyaeta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Tah, upamana di kadinya mah lalakon wayang teh rupa-rupa, gumantung kana jenis wayangna. Upamana wae anu kahiji aya wayang gelung, nyaritakeun lalakon Mahabharata jeung Ramayana. Anu kadua aya wayang Kilitik atawa Krucil, nyaritakeun lalakon Prabu Damarwulan, Menak Jingga, jeung sajabana. Anu katilu aya wayang Potehi, nyaritakeun lalakon ti nagri Cina. Anu kaopat aya wayang Cepak, nyaritakeun lalakon Umarmaya, Jayengrana, jeung sajabana. Anu pamungkas aya wayang Suluh, anu nyaritakeun lalakon sajarah Indonesia. Carita wayang di urang mah biasana dipidangkeun dina pagelaran wayang gelung atawa anu leuwih populer disebut wayang golek. Tah, ari wayang golek teh kaasup kana pintonan kesenian anu masih keneh dipikaresep ku urang Sunda. Pangpangna sabada dipopulerkeun ku Asep Sunandar Sunarya jeung kulawarga Giriharja. Nepi ka kiwari masih keneh aya nu nanggap. Sok sanajan beuki dieu beuki ngurangan. Ari umumna caritana nyokot tina babon Mahabharata atawa carita Ramayana, anu sok disebut carita galur atawa lalakon galur. Ari nu jadi contona nyaeta aya Pandawa diperdaya jeung babad alas amer tina carita Mahabharata. Sedengkeun tina carita Ramayana contona nyaeta aya Anoman duta jeung Kumbakarna gugur. Tapi lian ti eta henteu saeutik kapanggih carita wayang hasil kreasi atawa rekaan anyar dalang di urang, anu sok disebut carita carangan. Tah, ari contona nyaeta siga carita Si Cepot Jadi Raja jeung Sumur Si Jalatunda. Tadi geus disebutkeun yen wayang gelung atawa wayang golek teh nyaritakeun lalakon Mahabharata jeung Ramayana. Ari Mahabharata teh nyaeta buku anu nyaritakeun terah atawa turunan Barata. Ari Ramayana mah buku anu nyaritakeun terah atawa turunan ti Rama.
Tah ayeuna urang pedar perkara tokoh anu aya dina carita Mahabharata jeung carita Ramayana. Sok sanajan teu sagemblengna, minimal hidep apal kana tokoh utama tina dua carita eta. Dina Mahabharata, anu nyekel keadilan teh nyaeta Pandawa, ari anu murka nyaeta Kurawa. Sedangkeun dina Ramayana anu nyekel keadilan teh Batara Rama. Anu murkana nyaeta Prabu Rahwana atawa disebut oge Dasamuka. Tah pihak anu nyekel keadilan salawasna diasuh ku titisan Batara Wisnu. Dina Mahabharata, titisan Batara Wisnu teh nyaeta Batara Kresna. Ari dina Ramayana nyaeta Ramana sorangan. Samemehna geus disebutkeun yen carita wayang teh asalna ti India. Sok sanajan kitu, aya bedana antara carita wayang nu aya di India jeung carita wayang anu aya di Tatar Sunda atawa di urang. Geura titenan tabel ieu di handap anu ngagambarkeun beda-bedana carita wayang di urang jeung carita wayang di India. Anu kahiji, carita di India mah teu aya tokoh punakawan. Ari punakawan teh nyaeta Semar, Cepot, Dawala, jeung Gareng. Tah di urang mah tokoh punakawan teh aya, nyaeta tokoh anu tuhu jeung ngabdi ka Pandawa. Dina lalakon wayang, Semar teh kacaritakeun sakti, leuwih sakti batan dununganana, malah mah leuwih sakti ti batan dewa. Semar oge sok kacaturkeun bisa dakwah. Anu kadua, carita di India mah Dorma teh kacaritakeun jadi guru Pandawa jeung Kurawa anu boga sifat wijaksana jeung dipihormat. Sedangkeun di urang, tokoh Dorma teh jadi tokoh anu boga sifat julig, rehe jeung pikasebeleun, tur leuwih mihak ka Kurawa batan Pandawa. Anu katilu, di India mah Gatotkaca teh lain tokoh penting, tapi ngan ukur dicaritakeun rek maotna hungkul, nyaeta basa jadi wadal sanjata konta anu dilepaskeun ku Karna nu rek ditujulkeun ka Arjuna. Sedangkeun di urang, Gatotkaca teh jadi tokoh penting jeung rea dicaritakeun. Malah aya carita-carita wayang anu khusus ngalalakonkeun Gatotkaca siga dina carita Jabang Tutuka. Anu kaopat, di India mah Srikandi teh lain awewe. Sedangkeun di urang, Srikandi teh awewe geulis anu jadi pamajikan kadua Arjuna. Tah anu pamungkas, di India mah Drupadi teh poliandri, nyaeta pamajikan Pandawa 5, nyaeta Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa. Sedangkeun di urang, Drupadi ukur jadi pamajikan atawa prameswari ti Yudhistira. Unsur intrinsik carita wayang. Anu kahiji aya jejer atawa tema. Tema mangrupa ide pokok tina hiji carita jeung mangrupa patokan anu ngawangun hiji carita. Anu kadua nyaeta aya palaku. Ari palaku mah nyaeta tokoh-tokoh anu aya dina hiji carita. Anu katilu nyaeta aya latar. Latar mangrupa salah sahiji unsur pangwangun carita anu nuduhkeun di mana jeung iraha runtuyan carita eta kajadian. Anu kaopat aya galur. Galur mangrupa jalan carita anu diruntuykeun dumasar hubungan kausalitas atawa hubungan sabab akibat, atawa bisa oge dumasar kana runtuyan waktu. Anu kalima aya puseur sawangan atawa aya oge nu nyebut puseur tilikan, upama dina bahasa Indonesia mah sudut pandang. Puseur tilikan mangrupa posisi pangarang dina nilik hiji peristiwa atawa hiji kajadian dina hiji carita. Anu pamungkas aya amanat. Amanat mangrupa pesen anu hayang ditepikeun pangarang ka pamaca ngaliwatan carita anu dijieunna.
Tah sakitu heula panginten pedaran ngeunaan carita wayang kanggo lawungan dinten ayeuna. Boh bilih aya nu kirang kahartos atanapi aya patarosan mangga tulis di kolom komentar. Simkuring ngedahapunten, boh bilih salami medar ieu materi seueur keneh kakirangan atanapi aya hal-hal anu sipatna kirang merenah. Simkuring ngedahapunten di dieu urang sami-sami diajar. Tah sedengkeun ari buku sumber anu digunakeun dina pedaran dinten ayeuna teh aya 3. Anu kahiji aya Cahara Basa Pengajaran Bahasa Sunda pikeun murid SMA, SMK, MA kelas 12 anu dipedalkeun ku Geger Sunten. Anu kadua aya Pamekar Diajar Basa Sunda pikeun murid SMA, MA kelas 10 anu dipedalkeun ku Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Anu pamungkas nyaeta aya Sarakan Modul Pengajaran Basa Sunda pikeun murid SMA, SMK, MA kelas 12A anu dipedalkeun ku CP Atikan Mandiri. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui dina lawungan salajengna.